jangan lupa subscribe subrek teh nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Eta wa baligna mugi Gusti ngabarokahan dina raja saban. Amin. Mugi Gusti ngadugikeun kana sasi Ramadan, kana sasi eta kana sasi meuli Kupati Ciawi jauh teuing teh apa nih kumaha urang mah ditiran kumang misan aya mah misan euy ieu misan Australia urang mah lamun cinta ka Kangjeng Nabi hadiran ieu pangawo hadiran ieu raja man kade naruno man kade bobo kira aku atunya naudzubillahi min puji anu jadi bahasa kahiji mudah-mudahan sadayana anu muji ka Allah silipasihan rahmat. Amin. Sabab jelema mah nu pantes dipuji kecuali saha ibu abdi bisa ngobrol kieu lamun teu aya takdir Allah mah moal ka dieu leuheung we atuh mau balik teh ngora sakapuh mah tong kolot wae nya teu kaset teu bu abdi lumayan sakieu mah tempo nya shalawat ni wassalam ibu tong seuli era urang ih mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam pemimpin tertinggi anti korupsi yang membedakan mana halal dan mana haram, mana piltra dan mana ganja, mana whisky dan mana cai kopi. Cai herang mah teu dibikeun dah korek urang dieu mah. Yani habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan tur para keluargina, para sahabatna, para tabiatna tur dugi ka urang selaku umatna anu berharap karena syafaatna mudah-mudahan urang kenging syafaat mantenna engkeun di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang sholawat lah hayu eta hayu busrolana musik kan era aing sorangan nyanyi lah tong pidato emang sholawat 2 2 3 busrolana minal muna jalalana wafana walalu anjazawalahu wal bisru adhamulana wa tiga busrolana minal muna jalalana wafana wadaru anjazawalahu wal bisru adhamulana kaji dapisan bahagia depan sedeng Rasul mulia manusia tangku bahagia kami di aku umatana usrolana biana muna jalalana wafahana wadaru azazawadahu wal bisru adhamulana mugi urang sadayana ya
sapaatna hoyong dikupai anjeunna nadyan diri tinuku dosa nu miluan omong busok yana muna salamana wabarana daro'an sesawadahu wa bisu'an amulana. Beak atuh nyarita Ibu Yos abi sholawat namanya Yos ya kurang langsungnya hormatkan abdi para alim ulama, para kiai, para alim netepan dihormat ku abdi mah nu kusim kuring dihormat mudah-mudahan ku Allah sing dimuliakeun amin. Oke ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, pemudi, remaja, remaji, remakor, remati, nepi ka roromeheunana nu kusim kuring dihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Yakin ieu riungan teh bakal dikucuran ku rahmat sareng barokah amin. Insyaallah kurang agung ke Isra Miraj Kangjeng Nabi kenging syafaat amin. Hoyong kenging syafaat hoyong. Meusing jelema nu caliwara ibadah salat subuh jam 3 kali 2 jam sabaraha. Hayang teu asup surga nu kitu. Hoyong meusing urang nu sok caliwara ibadah ge hoyong asup ka surga komo urang atuh minimalna nu sok naek gaji insya Allah tong caliwara jang naon nu salat ge teu ka surga komo sia nu tara salat. Naudzubillah min Bu Yos abi rada galak salik Yos abdi mau ajar galak ge dati Cipatujah ti laut ti Pamayang deukeut ka laut teh abdi mah jeung Roro Kidul teh pan ka Piua abdi mah. Alhamdulillah ya kurang langsung sing yakin urang mah hiji kudu kuat ieu agama jeung kampung teh ku kekuatan pamuda amin. Mata kieu pamuda anu can payu sing engal payu amin. Aya kene di dieu can payu satu kata ti urang lebok naon atuh maneh teh pada ganteng manya teu payu can aya naon awe can aya jodoh karunya teh mata urang rada ieu ya rada viral kamu teh nyieun lagu gara-gara loba jomblo cik pangandaw mah cenah Pak Ustad kieu laguna teh ka jomblo nu hese payu omat we sing sabar selalu tong musikan teu meunang sok lobakeun wudu tuh lobakeun wudu cenah salat 5 waktu doana sing beuki husu sok doa ya Allah abdi teu kiai teu payu kudu kitu rajen bobogohan lila kawinna kalah kasih eta aya nu kitu aya puas kadewe wayahna ulah ngarasula ulah mewek jemna langsa da jam naon lain jodohna mah geus ridokeun mental jomblo memang luar biasa sok pura-pura lamun bahagia paur lamun teu kuat kacida tunu itu sok pura-pura nyok sabun di mana-mana. Naudzubillah min makana sing parayu amin. Ya anu ngaramekeun masjid teh eta teh termasuk pakuna alam dunia. Ayeuna geus kosong masjid geus ciri di antarana salah satu ciri kia mata kieu kade berjamaah ayeuna dua jajar imam sia jeung karpet. Naudzubillah min ya Allah ya Karim ya Sab. Oh ketika Allah geus nuhunkeun mang pirang-pirang bencana ka urang sadayana. Naon ayeuna bencana urang nu matak leuwas teh naon? Corona, Covid, da mimitina ti Cinanya. Matak si engko corona. Lamun ti Cina amat ti dieu ti barada dieu meureun moal corona, mangrona jiga. Ternyata pangeling pikeun urang hei pamuda araya ieu teh nu taresep kana pangajian anu taresep ngariung jeung para ulama sing inget ternyata silokana teh loba aya corona teh ngayakeun pamarentah aturan anu tilu kudu dilaksanakeun mana hiji
M3 mencuci tangan, 2 memakai, 3 mencintaimu, menjaga seger ini tahu hiji mencuci tuh kudu cuci tangan bisiku corona padahal mati baheula Islam teh geus ngajarkeun da aya wudu cititin bener teu dengekeun cekokom dengekeun di baheula geus aya betul tuh cuci tangan urang mah tepung ka lohor cuci tangan ka asar bahkan kabeh we cuci tangan beungeut anu hawuk teh jadi bersih deui itu betul tuh itu sioka niwara kudu cuci tangan naik berjamaah dan otomatis berjamaah naon heula atuh meureun kudu heula jang naon dina Al-Qur'an teh jelas dikapungkur innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin kalau teh kan dikaresep jamaah anu tobat jeung nu sok mensucikan diri dohir jeung naon ya Allah insya sok cuci tangan urang teh geuning ayeuna kabang kudu kokocok kanu hajat kudu kokocok minum nu litah kokocok nu litah dahar eueuh nah bilang ini 2 urang teh kudu naon kudu memakai siloka eta teh naon silokana pepeujeuh tong sok ngobrolkeun batur tong gibah tong fitnah makana silokana teh bakal sugan saya make masker mah ngomongkeun di batur betul wios abi nyariosna kieu ieu teh ece tolong ka dieu tong kana ieu ka dieu aing mulai astagfirullah disarwakeun jeung thank you we ka dieu melongna sok punung dengan dieu tetep geus merengkel kieu sorban kumaha tuh itu hai hari ningali ka dieu sok barang emam bebas ieu mah bade barang emam jajan nu penting mah teh ka mana-mana can salagi ieu mau balik turunnya ternyata pepeujeuh ayeuna teh gibah fitnah di mana-mana paingan dina hadis jelas ieu dina rawahu Bukhari Muslim jelas pisan dina Bukhari dijelaskeun sayati ala nasi sanawatu hoddaat bakal datang ke hiji zaman pinuh ku penipuan zaman teh mana buktina yusodaku pihal kadib nu bener dianggap bohong leres teu tos terjadi teu acan ulama anu ruang riung di penjara sia teh ari artis nu ruang riung teu di penjara kuhul aing mah punten abi mah dataran nerangkeun partai politik poho kan leutik ngan abi mah nyeri hate yeuh lain FPI abi mah abi berijik ya Allah di penjara nu genep teu aya balad-balad naina teh ngariung sareng mertuana ulama eta teh gagabah naon sok salahna sok saha anu bari nyalakeun abi berijik saha sok tulis teh ayeuna teh dipersekusi beak padahal teu hayang loba arek ngadegkeun lain ek ngadegkeun Islam hayang sejahtera agama teu rek ngadegkeun naon laras kitu ibu geus eta mah keun bagian batur teraskeun eta teraskeun yusadaqu bihal kadib wa yukadabu biha shadiq nu bohong ayeuna teh dianggap bener geus kuku sia teh manogan duit rakyat geus keluar penjara da meunang nyalonkeun di DPR nya teh geus nya betul tong ngarees mah atuh bae teu diulam deui ge aing kumaha marah lawang mah tinggal kalau mah jangan dicarekan ku salaki kieu betul betul Bu ternyata corona teh silokana teh kudu mencuci tangan memakai masker teh sina areli bekom taloba gibah loba fitnah yusodaku pihal kadib wa yukadabu pihal sodik wa yutamanu pihal hoim mau dipercaya dianggap hianat tong si eta mah tong jadi MUI si eta mah bongana sok sunar sinir bongana sok ditawai ngaji kanu teu ngaji teh sok nyarekan wae geus keluar ke kalau genti MUI na kanu ngedul genti betul wa yuhawanu pihal amin anu hianat ayeuna teh dipercaya leres nu geus puguh korupsi da teu kapangih kalabur dengekeun titit kalabur
Leres teh. Nu kaopat ciri ya ayeuna loba gibah fitnah teh. Wayanti kufihi ruwaibidah. Saur sahabat, ya Rasul, ma huwa ruwaibidah teh saha ruwaibidah teh? Rajulun, tapi ya takalamu bi amril amah, lalaki anu mimpin alam dunia tapi ngomong dina kayaan belagu geus loba aya teh geus puguh teu bisa jadi pemimpin tapi jadi pemimpin. Manya pangkat di luhur atuh teu bisa imaman acan, sora lohor di soraan. Era atuh. Manya. Betul. Ada orang tuh ngomongkeun jelema pan ulah gibahnya. Tah di bab ulah ngomongkeun batur ngariung tah. Ngariung di warung teh ngariung teh ece teh tah ece dari itu. Cekokom cetiting Cumar Siti. Yo, sia nu salaki urang manaon nya leutik. Nah gitu kudu disantok heula ku bogo gitu. Astagfirullah. Cek nu kadua teh leuheung ece mah leutik nu urang mah mil lain nu salaku. Astagfirullah. Eta teh gibahnya ge ka salaki leres teh. Cek nu kadieu leuheung ece mah leutik milih teu bogaan salaki mah. Ulah gibah fitnah leres teh ibu. Sugan ku make masker mata ayeuna teh dibekem. Jadi make bahasa ngomong lain serius cih anya mah cuma serius urang. Ieu menjaga naon jarak sok tong deket-deket teuing sabab lamun deket teuing teh sok jadi musuh nya teh. Bager teuing lah dikulang kai ayeuna. Matak deket teh kudu ngadidik. Lamun kira-kira nanggeus nyalutak mah bere pendidikan. Oke segala dibikeun tungtung nama nipu ka urang. Nah, bilang gini. Ya Allah, komo ayeuna geus corona teh barudak sakola teu puguh nya teu. Daring nu ngajakeun teh inungna sekali budakna. Betul, saruanya inungna teh. Mata kaya lagu so dilagukeun di mana-mana ciptaan Abi asli teh asup sakola teu paruguh. Ahlak baru dak bekiripu diwara hese loba kana HP. Betul tuh. Banyak tugas kuota keur main game si Edi teh paingan. Betul? Dititah salat berjamaah dak kalah ngajedog di imah. Emung masantren sibuk ku game online. Betul? Hei pemuda, arek kumaha nasib bangsa anu arayeuna para sakola belajar tara kabayang bodona. Ceng akibatna panci eta mah ku menangis astag membayangkan. Kamu diganti mah lirikna akibatna perelila budak sifatna baredah lobaku pamenta ngahaja kalah ngadoja loba meakeun kuota. Betul. Lebar waktu teu dipake masantren, teu dipake ngaji, bobogohan heueuh, lila bobogohan tina ladang hubungan tina HP, dikawin henteu, tungtung nama kalah kuota beak dikawin awewe teh henteu. Betul. Cek awewe teh hampurannya da kumaha ieu teh tos takdir meureun. Saur bapak memang abah heula ngabaturan abi nepikeun keur abi teh sok we anjeun aa tapi da ayeuna teh kumaha teu dipasikeun abi teh ka aa teh abdi bade nikah ningon payun sareng patut. Eta salakina langsung mata klebar barudak waktu dipake bobogohan teu dipake ngaji cantang tuh eta teh bakal pijodoheun urang. Lain seuri mana teh mikir tungtung nama hadir ka kawinanana bat urang nu ngajagana 5 tahun dari dikawin ku baturan. Puas aing. Pak teh pas harapan arek juga nu kuat ti imam lah arek kuat ngado ieu ka mantan. Datang teh ari pak teh lalakina ningali awena nu baheula bobogohan dibonceng jeung baturan. Dina hatena mah kuat. Datang teh we pak teh ditanggal lagu ye sok ngalagu ku sabahagia
Melihat kau bahagia dengannya, bayangkan saya nyeri hati. Aku terluka tak bisa dapatkan kau sepenuhnya, ku tak bahagia. Mana tuh? Melihat kau bermesraan, ku tak bahagia. Mana? Melihat kau bahagia. Semuanya harus bawa lagu murah itu. Ibu ajar tadi dulunya. Iwas nggak lihat itu kemelongkan era ini. Bingah na alhamdulillah itu pangke sarang pun lancet. Ya sarang lancet eta MUI desa si ganteng kalem. Eta teh ya Allah kapungkur mah ngabimbingna ramana itu wadiding ka abdi dugikeun ka ina ditepangkeun sareng putra-putrana. Alhamdulillah bungah tah di pasihan MUI anu aya simaan kitu moal wani ngan abadag awak kitu mun urang mah jadi koungan awak sedekeu sing panjang yuswa anjeunna bari ibadah amin. Ona mah bingah pisan teh masih ka ditu cacakan teu di laut geus badag kitu kok mau di ditu ngadaran keuyeunya tuh badag gitu. Nuhun pokona mah kadeh ulah kabalik selfie heula. Ibu wios abi ngawas hati aya teh. Keuneuh nya da serius urang mah ibu we sumimiti. Ternyata ya Allah dampakna tina musibah teh urang teh dipiwarang kudu eling ulah malaweung ieu makalah beuki ngacaprak nyeun aturan ge beuki ngacaprak ti beurang meunang dagang ari ti peuting ulah dagang justru anu rehe teh ti beurang ti peuting kuna teh ti beurang tak ulah daragang gitu. Lamun arek peuting nya beurang ulah peuting ge ulah lamun beurang arek dagang peuting ge keuneh anu daragang teh sina karunya nu nasi goreng eta teh nyeun aturan teh tong sabelah-sabelah leres ya teh leres. Ya Allah bencana beuki loba kapal geubis jatuh atuh barudak kan jatuh mau bahasa Indonesia urang murah teu sopan geubis eta teh kecepatan anak kana air tong boroning 4.000 kaki 1.000 kaki we bakal hancur mau ieu geus kumaha cabe direnos Masya Allah teu aya sugan huluna we kieu dai hancur sadayan ujian jang urang ya Allah batur maboa ketika murang teh kanyat keneh la ilaha illallah kabayang kumamun urang mau teh keur gaples ya cepat balak genep balak 5 keluar siata modal naudzubillah min ya Allah ya Karim ya Salam berat lalakon urang komo dibere musibah teh dah karaja roge deh musibah sumping di mana-mana musibah teh lain kapal unggul Kalimantan banjir leres teh Sulawesi gempa Sumedang di Taraju taneuh wengi abi ngaos di daerah Singajaya Taraju Singajaya masih pada kene ngageser taneuh teh bumi teh lain kieu tanahnya gitu bumi sanes di batur di Taraju teh sabarang kieu paling di urang teh 2 jam ngageser taneuh teh kunaon cita imah teh kieu da keur disuguhan teh ngopi teh teu kieu diuk teh kieu manya abi ngabohong atuh cenah sauna mah ngageser taneuh geus teu kuateun alhamdulillah cetitin leres gitu komo ayeuna jelema teh kalah eling musibah sumping jalma hese eling gunung pas meletus ngadon update status gunung ditu dalin kalah eling istighfar ka masjid di video enak hai guys garung bucak guys dulu atuh guys astagfirullahaladzim di video ayeuna mah aya gunung bucat teh leres teh karasa seri kupingkeun cuman anu serikeun karasa oyagna gempa kalanyieun status WA aya gempa da kalanyieun status heula tuh oi dunia goyang dumang oi eta teh keur gempa
batur mah astagfirullahaladzim aredana nyieu status deui di mana euy pusatna gempa anguran masih bukeun bisa aya gempa susulan ningal imah kaduruk nyieun status Facebook aya imah kaduruk lain kami manyuran batu mamilu manyuran ieu mah di video woi tatang aing sangsara woi lihat ini videonya guys astaga tabrakan jelema lain kala diangkat dipoto heula laras so dibere musibah teh jelema kala jahiliyah henteu jadi tapakur ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ngalongok nu gering di video streaming nu gering kalah ka di video salah ti gering di foto. Padahal salah kita geus ngap-ngapan. Da kali di foto heula cek rek. Cara ge abi keur ngareng-hapan. Atuh nyebar dina Facebook teh salah ti muntaber. Eta teh aib kalau di-upload ya Allah ya Karim ya Salam geus terjadi laras itu ibu laras makanya ya Allah ya Karim urang teh kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala hiu ulah caliwara urang mah hoyong dijaga tina sagala musibah anu timba ka diri urang amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji dua salat urang ibadah urang sadayana we da pusatna mah salat sing ditampi mi'raj ka Allah amin sabab kieu urang ngaji ka horewe aya keterangan jelas ternyata Nabi di Isra Mi'raj teh diproses heula hoyong mi'raj teh berarti bapak salat urang hoyong mi'raj ge kudu diproses heula. Mana prosesna Kangjeng Nabi ketika Mi'raj bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mudtajian id atahu Jibrilu wa Mikail. Halo tong malaweung atuh halo ketika Kangjeng Nabi nuju ulam di hijir Ismail tiba-tiba datang malaikat Jibril jeung Mikail ngabelek dada Kangjeng Nabi dialak kokotorna dibersihan manana baru saat itu Kangjeng Nabi diberangkatkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ka Sidratil dina sabada dibersihkeun naon hate punten Bu manah Nabi teh dibersihkeun heula saat acan Isra wal Mi'raj teh berarti urang ge salat hayang ditarima teh manah kedah naon kedah sud dina ayatna qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla sugan dina ayatna teh qad aflaha man sholat dah henteu nya nyata bagja jelema nu salat nyata bagja jelema nu salat henteu tapi tajak heula nyata bagja jelema anu bersih hatena wadakaros marobi pasola nu eling hatena ka Allah pasola kakarek salat teh jadi kabagjaan dina sabada bersih hat. Oh berarti urang ge kudu bersih heula hate yang ditarima teh mawa hate kotor mah dengki iri ujub takabur bali tampi leres teh. Oh hate mah jiga nu heueuh Allahu akbar ceuri ke salat teh alam nasrul laka sadrak no hate mah inget isu payareun ka cenok ke Bang Emo eling eueuh ceuk teh ah jika nu heueuh bibir mah ceurik wailul likulli humazatil lumazah tebetah isuk diadah nagih ka iman naudzubillahi min jika nu nya bibir mah inna sholati wa nusuki nyeri ati salati kagoda kusituti naudzubillahi min ya tomboro nimbatin dohir ge salat hoyong ditampi amal kudu sud ai salat kudu wudulin leres cik lamun ketika urang rek salat suhunya najis bakasah salatna moal berarti lamun aya jelema salat di masjid anjing ngaletakan sukuna sah teh salatna sah atuh eueuh ah jelema teh salat di masjid anjing ngaletakan sukuna nya jelema-jelema anjing tong goreng sangka atuh ka anjing teh naudzubillahi min
Ya Allah ya Karim. Berat lalakon teh urang teh paingan jelas dina ayat nage mimitina teh maha suci. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Pertama nage subhana maha suci. Rawasun teu bu abi namanya kori laras teh. Kitu lagamna laras kitu. Ulah didangdutkeun ulah. Subhanalladzi jelas Gusti maha suci saha nu ngaberangkatkeun teh Allah anu maha suci. Anu diberangkatkeun saha? Nabi anu kanggo nampi amalan naon? Amalan anu suci naon? Salat 5 kayak nu beulah dia sampe beulah dia mah salat 5 di tempat mana? Di tempat anu di Masjidil Haram ke Masjidil hebat laras ibu gitu laras. Masya Allah kan urang ge tujuan hirup teh hayang tujuan menang kasucian dunia jeung akhirat. Iskariman au mut sahidan, hidup mulia atau mati sahid. Ulah ieu mah hirup hina maot qaid. Laras gitu laras. Tah eta tujuan urang. Ya Allah, makana lamun jelema geus hatena suci, salatna ujub ria takabur, lamun di mana takabur gewati istighfar, haran insyaallah hatena ge bakal cager. Amin. Kasalaki moal suruh ngasorongot, sia mah rumah tangga jeung sia mau kamajuan sia teh. Cek salaki teh hayang maju mah milu kagalunggung kana truk sia teh. Eta teh keur kotor hatena, laras kitu. Tinggal isor Nabi laisal gina angkasrotil arod walakinal gina nafsi. Nu disebut beunghar teh beunghar harta tapi beunghar naon? Tapi nu kumaha beunghar berarti nu beunghar teh kumaha? Nu suci hatena tina ujub, riya, takabur, dengki. Laras kitu laras. Ade ulah gagabah bu. Cing tari katu bu. Teraskeun ieu teh teraskeun. Awas ulah gagabah lamun geus suci hate teh cenah cirina jalma beunghar teh tarang ngarasulah. Ulah nepi ka kieu ka salaki teh. Papana. Tinggal atuh batur-batur motor geus enmek ari hayu Supra X teh astagfirullahaladzim. Tinggal batur hari kitu, mobil ge geus mobilio tinggal di tetangga teh ari hayu cocokan Supra yo teh. Miskin hatena teh. Loba nu geulis ai ka belah kanan maka dia Mau dibiayain di doa Nabi tidak tos nikah bias kena Rasul gelis pun bojotnya juga LT supaki supaya sih ternyata jelas pisan kurang kata wisi Allah sadayana jelma anu beunghar hate mah insya Allah hasil tina suci hatena tina sifat ujub ria jeung takabur bakal dibeungharkeun hatena amin. Moal aya nu ngarasul moal aya nu kasake tinggal di bapana tuh batur mah HP geus BlackBerry ai hayu Black Bagong teh moal anu kitu moal aya nu kitu laras kitu laras atuh berarti milih mana beunghar harta milih beunghar hate ieu teh duanana we beunghar hate hoyong beunghar harta oge da percuma duit sagunung salaki beuki nyanung bahagia moal setruk moal poe. Hei, ucap kadieu ningalin aya, kadieu teh pati goreng teh kadieu ningalin. Imah tinu ku harta banda salaki WA-an wae jeung rana bahagia moal. Nyage tiung joya ti salaki teh pamere. Nu aja joya sanes. Rabani nya. Nu rawing gigirna 25 Cikurubuk. Kumaha nu bodas mah 20 eta teh. Tawar di Haji Udin 18 bodang. Tiung joya usalaki dibere mu kena gelombang cinta HP Oppo teh laptop Toshiba sawah lega duit loba ngan hanya akal teh batin kasiksa sare teu tibranya kena kasur busa dahar teu mirasanya ge di rumah makan ampera ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA akan kasih bahagia moal nyage beunghar dibere mobil ai salaki nyanong mah ku pelakor beunang sia tah
kade kerusum mainnya teh. Ya Allah, kan ayah lagu lagi kan mau dilagukan enak engkewe. Ada si kolor bisi benang ku pelakor eta. Mau aja nggak bisa itu diulang doi. Teraskan itu teraskan. Makana ya Allah, gening eta hasilna teh jelema nu suci teh minimalna leungitkeun ujub ria takabur ulah aya bahasa kieu. Lah, naon make kudu milu rajaban dan nabi ge naon? Oh rajaban. Oh ti ditu nalina ti dituna sia tara ka ditu. Tempo dina muludan rajaban teh aya nu ngaos Quran leres teu. Bagulis. Aya ajengan sakieu mah leuheung we atuh. Mamatahan bener nya aya tadi aya tahlil akbar ngadua nya maca Quran, baca babacaan istighfar saya teh nepi awon. Nya ge aya menyebutkeun bid'ah dasana leres teu. Aduh calangap jelema teh ngomong teh. Sautik-utik bid'ah, sautik-utik bid'ah. Mana ge utang saya teh bid'ah? Na'udzubillahi min ulah ya. Sok aya jelema teh ngomong kieu. Jang naon make ditiung da ditiung ga ieu nama dirariung ku lalaki ge percuma ditiung dari edan mah. Nu ditiung geus edan komo nu teu ditiung. Makana jang naon harta teh mah tak poho ka aloma tara ka masjidnya ge beungal paribasa iang ka Jakarta, ka Pangandaran, ka Sumedang, ka Palembang. Teu salat mah miskin hatena leres teh. Jang naon boga salaki beunghar tapi didaguan ku KPK leres teh. Mending kene boga salaki teh tukang bangunan didaguan ku adukan. Eling heureuy euceuk halal leres teh. Halal kene kitu cicing di pamerintahan tapi madogan duit rakyat leres teh. Dikala yang miskin semakin miskin pejek rakyat teh, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Sadarkah saya mulai tertumpak saro dicepretan. Merdeka bagi modern anu bodoh aut-autan. Cobalah Jawa Timur rakyat melarat pemimpin semakin subur. Dikala harga beas naik, harga kolor terus merosot, harga cangcis semakin terjepit, harga hutang semakin menonjol. Lebih baik berjalan kaki, punya harga diri daripada bermobil Mercy hasil nyuri dan korupsi. Benar. Mau mual tong tidak kuat ieu mah menang nyewa karek sawara dibayar lagi. Teras kene teh ngaos teh. Tuh Gusti, nah hapunten ayo. Ya kudu izin heula ka MUI, ieu teh kumaha mun galak ieu. Keune cenah asal galak ge bener we. Da teu nerangkeun politik abi mah leres ibu leres. Ulah ngadukung urang mah teh nomor 1 teh nomor 2. Dan dipilih KBG teu datang ka imah teh teu mere. Betul? Ya Allah, ya Karim, ya Salam. Berat. Hoyong dicontohan istri anu beunghar hatena hoyong. Anu yakin ibadah teh bakal diterima ku Allah hoyong. Aya cirina. Sok hade ka salaki bahasa jeung kalakuan. Laras itu. Kaweur teh nya. Aya mobil melongkar di kuda gede pelong ieu urang. Nah, urang jiga bemo atuh beungeut. Hei ibu kalian ninggalin hei aduh garis belah itu cengos aja ngante iya mah punten ya kali tolongna kali ini we ya punten bu nu beunghar hate mah awe teh lamun balik malam Jumaah teh reda malam Jumaah ibadah panggedena yang istri mah di antarana hari-hari naon ge gede kan leuwih gede malam Jumaah sambut suami teh dengan senyum bahagia osok tara kudu laras kosong geus ngajepat atuh di kamar teh apa ka ieu keun bae beuteung pinuh ku lemak tadi apa mama hayang naon atuh kumetap salah kita apa hayang mama hayang meme mah cik pertanyaan abi jorang teh ka salaki kitu romantis lamun hareupeun jelema nya heueuh atuh da urang mah nyontoan hayang tuang hayang tumpah hayang tuang bari ditumpahkan menang ka salaki romantis salaki teh isuk gawe jadi semangat leres teh da urang hatena cager spray teh malam Jumat teh geus digenti ku nu alus atuh my love nu warna koneng rada tiis geuning nomor 2 amparkeun tiis Lady Rose terang warna ungu
meuli nyampakeun salaki malam Jumat. Komo bonita so imah kamar maung. Nah iklan ya. Meuli rek nyampakeun salaki. Disarean teh salaki. Oh lah. Iya mah boro-boronya da teu cager hatena nyampakeun salaki teh eta we sepanduk urut pakung. Amparkeun aya contreng cenah jeung gambar kumisna pakung. Heuceu eta teh ulah teu cager hate eueuh teh. Rek kasare teh nyikat gigi heula supaya aman. Da dicium teh seungit atuh muah. Ieu marek sare kalah ngahakan cilok. Tong boroni ngerek di deukeutan pas arek ngedeng we bau bawang mama. Make baju transparan sing seksi aku juga biola. Cuma lempeng we gitu. Laras ibu itu kudu kitu ka caroge teh laras. Ieu mah boro-boro hareupeun salaki teh kalah mawa sisir keret. Waktuna dipake teh da kalah ngalakuar atuh. Mama keur naon beungeun sangu jang sia. Kelo atuh. Naon tuh gue. Kecelain jengir eling, kecelain nyengir dia eling. Amit aing mah. Naon tuh. Gusti no. Awang sholawat teh lain teh. Ame titi, sendaling kuburan atuh. Ame teh ieu seueur tong seueur wae ulah seueur. Ada sholawat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abisi poho ah. Sholawatan bari teman hesenya. Rabbana ya sauqan walitaibata darbata isoqan. Atuh musikan era urang musikan era atuh. Beureumbeuh urang. Fataitu ila habibi padanya qalbu warifqan sholli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbi bil haqq ta'allaq wa bi dhahiri ra'at ta'allaq ya Rabbi sa'allahu Iqra ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya Rabbi tujilku kisahkan bi Rasulillahi muhibban min rawdati sakratuni wa jiwaril hadi Muhammad. Tujilku kisahkan li Rasulillahi muhibban min rawdati sakratuni wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Nah gitu kan air rada enak ke sholawat namanya. Padahal orang ke sholawat mikir ngomong naon deui. Teraskeun ieu teh dua tah. Hiji kade ieu urang teh ulah heureuh-heureuh mun aya musibah teh sing arel. Dua salat urang hoyong ditampi ku Allah Subhanahu. Berarti lamun salat ditampi ibadah ge bakal hasilna Allah bakal ngabeungharkeun hate urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Makana salat mah zikri pikeun eling insyaallah aman. Dua tah. Teraskeun itu teraskeun. Nu katilu sing emut we. Ternyata
nuju Kangjeng Nabi Miraj teh urang dicanak udah terangan atuh kisah Isra Miraj lawan canak di mana. Nabi teh dipasihan izin ku Allah ningali kana neraka. Ya kupingkeun cetitin cekokom di anak cemar siti kupingkeun. Pangseueurna ahli neraka teh istri. Laras teh lain tahtaan dengekeun heula. Boha lalaki ge loba dina neraka sabab teu tiasa mimpin anak jeung pamajikan. Laras teh ade tong tiis ngomong tong jiga kulkas. Kok sia neraka loba awewe, kok sia neraka loba awewe. Walalaki ge loba dan teu bisa mimpin pamajikan. Dari pamajikan mah kumaha caroge. Leres teh. Ulah gagaba. Mau zaman ayeuna teh paingan ieu aya hadis teh kieu bahasana. Pepeujeuh ieu. Al haya'u minal iman sabaraha kali 3 kali dina Bukhari disebatkeun riwayatna berbeda. Pokokna mah tentang al hayu minal iman era teh termasuk perbuatan anu mana eta teh jadikeun catatan nyirikeun nya eta jelema teh boga kaimanan anu tulus. Ibu ayeuna ditutupan soleh ayeuna mah dituduh berarti ciri ibu teh jalma iman sadayana. Amin ya Allah. Imarajeun jauh ti ajengan teh astagfirullahaladzim deukeut jeung ajengan teh memang ditiup jauh ti ajengan teh ngaplek dina tap-tap atuh. Ditanya ku ajengan teh kurang ditudung izin ku Allah kamu mah dicium insyaallah gelo. Kaluhur ditiung rapi kahanap eta bobogaan ngalangkang. Cek ajengan teh jilbabna dibungkut awakna ziga luput maniong atmarajat hayang atingali heunang. Na'udzubillahi min. Bu, abi masuk hoyong seri. Sakola TK, sakolah RA budak teh dianterkeun ku indungna di pupuran. Hade geus geulis budak teh di tiungan. Nah, indungan nu nganterkeun da bubulucunan atuh. Di abi mah kitu duka di dieu. Na'udzubillahi min. Awas. Meureun pangeling pikeun urang sadayana da budak mah kumaha urang ibu. Cik pertarosan abi ari monyet sok ditiung tah. Cintari ibu ari monyet sok ditiung tah. Ari muning sok ditiung tah. Ari monyet sok salat tah. Berarti lamun ibu gaduh caroge cadu tah salat ibu teh ngapeuting di keukepan. Ari monyet sok ditudung tah. Berarti lamun ibu boga budak cadu tah ditiung ibu teh ngukut budak. Atuh tong kain nyebutna. Baik, baik. Dalin ke urangnya. Na'udzubillahi min. Ulah gagabah ieu. Tong gagabah tah. Abi mah teu ngeunah jelema aya nu sok ieu mun keur dangdutan ngalewat balik kaji. Eta nu bubulucunan ngalagu Aisyah istri Rasulullah sing emut. Aisyah teh istrina Nabi nu mulya dilagukeun eta laguna keur muji Aisyah istri Rasulullah ku nu dangdutan anu butak-gitek bujurna. Sok aya nu kitu nya. Mulia indah cantik berseri astagfirullahaladzim. Ye rek ngalagu eta mah ditiung heula terus teh ibu. Ulah ngahina kecuali lirikna diganti. Cenah hayang jiga Aisyah tapi make baju nulek mong sabelah. Ka pasar mall ngaikankeun bool susu ge narolo kakare eta mah. Baeknya dijadikeun ku istri ku jalma nu dangdutan mah bae da dirobah lirikna. Berat mun jiga istri Rasul lamun tutup orat anger kene ngedul kodrat istri keluar sing bunyi tong nurutan sapi pantara ditiung sapi mah. Aisyah istrina Rasul tarawantun nyorongot kacaroge tarang kurang gerung jiga marmot rajin ngaji osok ulah kalah sibuk kana mararaen TikTok. Betul. Ieu mah da HP dikieukeun geran ini hareupeun kaca teh. Hei sayangku, hari ini aku cantik bagai di goblok. Hei mana asli. Nyontokeun. Aya kene nu kitu. Pirang maruah ajengan osok heuh. Ngan nyanyi mah urang osok ngan nyanyi ge sok mamatahan sok tingali YouTube abdi. Subrek atuh subrek. Nyanyi mamatan urang mah sulgan igel-igelan gitu. Ieu mah ini atuh gastagfirullah. Budak teh gara-gara TikTok teh pejet tina anak sakola teh beak nyawa HP teh. Ditanya ke ku guruna. Yang hadir. Mang Emod hadir. Kemed hadir. Pak teh cek nu hiji deui mah. Neng Sipa hadir.
ada sayang, ada. Astagfirullahaladzim. Mana teh arek ngaji moal cek bapana teh tarik sis semongko. Astagfirullah. Bo, ieu teh teras ini itu teras kan? Sakedap deui nya tuh. Sajam ge cekap lajang naon nepi ka peuting pidato ai subuh tinggalun. Ayeuna teh aya pamuda heuh nu nyongcol jiga pingit ka dieu ningalina. Ya, penting jang sadayana ya, ieu teh emutaneun. Nasib negara bangsa punten rek saha nu nuluykeun umat teh. Ayeuna umat nu saroleh teh saha ulama nu saroleh, pemimpin anu soleh teh rek saha kecuali anak urang leres teh. Maka pendidikan anak kudu hade. Amin ya Allah ya Rabbal. Da kabudak teh atuh teu kudu jauh nu alit we heula. Punten kamurang kali mah ulah sok dilarang kieu. Ulah kana hapal wae maneh teh. Tong kana TV cek abdi mah lepat kitu mah leres teh. Da ayeuna mah keuni zamana nya kunaon atuh indung bapana make nyaon naon. Nya wayahna anakna ge nyaon naon. Tah kunaon teh kieu. Punten nya dibere cara pawi bisi ibu putus asa keune bere HP teh ngan akalan ku urang layarna tong caang teuing heg datana pareuman. Sing lamun download heula kira-kirana YouTube anu rada HD ditonton ku budak Upin Ipin si Sipa alus eta teh. Si Upin Ipin teh cek saha goreng aya dina Facebook ulah nempo Upin Ipin goreng alus Upin Ipin. So Upin Ipin da ngajarkeun akhlak ka urang teh. Si Upin jeung si Ipin dina kipas ngobrol karena kipas teh. Katingalin ku Kak Ros, Upin. Saha macam kau? Ulah kitu maneh teh bisa asup naon? Eta teh ngajarkeun akhlak teu. Ngajarkeun ulah kitu maneh teh jadi budak teh. Ditingali ku urang kitu budak teh. Ih, si Upin Ipin dicarekan berarti urang teh ulah gituan. Kartos teh ieu. Si Upin si Ipin maca buku bari tetangkarakan kieu. Ini datang Kak Ros. Upin, jangan baca macam tuh. Ulah kitu maneh teh bisi naon? Bisi ruksak mata panonnya bahasa orang. Bisi ruksak ulah gagabah ulah padu calana poe kade Upin Ipin maneh teh oma jaga mata. Ngajarkeun akhlak sanes eta ibu. Ngajar. Tilu si Upin, si Ipin, si Jajit, si Piji, si Mail. Eta si Mail mah satu singgit, dua singgit. Si Mail, si Jajit mah 1, 2, 3 belum berlari. Saya sangat senang sekali. Bagus. Nah, Ibu Suri juga si Jajit orang. Contoh Ibu, sok si Upin, si Ipin mau mobilan. Ku urut oli mobilan anak digusur si Upin jeung si Ipin. Nah si Jarjit pakai mobil remote, si Mail pakai mobil remote. Eta teh ngajar kemudian ditinggali ku anak urang teh maneh teh tak kudu juga si Upin jeung si Ipin konaan mu aya we batur make mobil remote urang mah teu kudu gengsi keune tah anu bana ku karet urut senal urut hikmahna teh saya teh nepi awal eta film Upin Ipin sok teu naon ti oroken coba ngajarkeun abah tahasanya Upin Ipin mun puasa teh leres teu sae si Sipa komo supaya budak teh penolong ngan sepeda ngapung moal aya nyobaan aing ka tikus kana cubluk. Jangan panggil aku anak kecil paman. Ulah eta ngan penolong nama kudu jadi budak teh kudu nulungan ngan tong minta ka bapana pangneangkeun sepeda ngapung kumaha aya. Jeung si paladusing teh kumisna baklang juga pedang nih. Ayahnya ya Allah ya Karim ya salam Gusti ngajarkeun moral ka budak. Ya Bu ya. Nu ulah mah ditinggalikeun ka budak teh kartun doma sound desip terang teu. Budak teh melong eta teh kartun teh pegot teh ngomong tapi cungar cengir budak teh. Manya doma tenis. Aya nu bogana urun tenisna. Eta budak dipelongkeun tah anu film sound desip teh ternyata urang Jakarta mah aya budak pego 5 tahun teu bisa ngomong-ngomong acan gara-gara nempo sound desip da teh ngomong atuh kan kolot ngomong jeung bapa indungna teh teh pendidikan jang budak leres teh ningali TV eta ngomong sound desip da sound desip mah sorana ge teu leuwih ti 3 hiji tong sia tuh bui teh nyontokeun kan 2 tilu
dah bayangkan budak munus gedena gitu ya ngaji siapa yang mau diberi jajan dikurangan gitu jantan dah na'udzubillahi min ulah kagama ya Allah budak teh ternyata mangrupakeun ceng-celengan jang urang matak awewe loba dina neraka cek tadi konsep anu katiluna peupeujeuh urang boga anak laki itu sabab budak ayeuna mukakeun orat muka bagian dosa teh anak urang nu lalaki adina eta budak jeung lanceukna komo bapana mah pangheulana nu kudu tanggung jawab. Naudzubillahi min ulah gagabadalin pop es neraka teh panas jurig astagfirullahaladzim. Mun pop es mati is atuh paling panas. Kartos teh teh. Ya Allah, intina mah turunan jaga adunya kulwa mataun. Ieu teh pun Nabi teh teu tatih. Terus main bae ditajongan ku santri teh. Udah kesempatan atuh urang guru sugan ka guru teh. Pak Ustaz bade ngalawan moal. Tengkrang mata rada nyeri teh. Biasanya sok tatih sok ngaco gitu. Rada nyeri. Wios itu wios. Ternyata dina hadis ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mataya almar'atu sholihatu dunya teh perhiasan jeung panghade-hadena perhiasan almar'atu sholihatun istri anu soleh da teu solehah meureun perhiasan arang atuh cek omai mah wios ngalgu deui teh era aing setiap keindahan perhiasan dunia leres teh perhiasan makanya aya opat kewajiban jang istri mah peupeujeuh jaga harga diri bisi kaasup anu ahli neraka engke mana opat masak bareng mah diwed nangka ngadengekeun papatah salak si Ucu mani bapak ge sami pak untung ibu-ibu diharap kalau bapak diharap mau nyambung gitu ya pak ibu-ibu marame sariri bapak-bapak mah sok jaga image bapak-bapak tak kalau bapak ngajian ge ibu-ibu bapak-bapak sok ayeuna bukti ke ibu-ibu anu datang ke pengajian ibu-ibu anu datang ke pengajian bulanan nu boga penyakit bulanan ajengan rumah tangga gara-gara kagodaku pejabat korupsi kagodaku anu panasan ku harta batun nu laki-laki kana baju batun mata dina neraka ge lolobana gitu naudzubillahi min Gusti teraskeun ieu teh teraskeun bapak ge ngimaman papunten sing pageuh masihan tuangeun dugi ka seub tilu mukena anu weut opat ngendongan sinepikareun eta mah bener tak sing hade hareupeun saki bubuk juang jeuwig jiga hileun kalapa make baju cumpang camping ajeun dikutang pegat sabeula ditangkep ku salakina mama kata jos kunaon naudzubillahi min bu katawis lah kurang sadayana makanya ibu lamun nya leres didikan agama sae ti caroge ti guru ngaosna resep ngaos bakal diamalkeun ilmu agama teh bakal setia amin makanya pangpayuna ngaos ieu mah istri setia wungkul ulah eleh ku meri majaluna hiji dikena salapan setia ka salakina teh meri ka salakina nya manya urang karek dicanung dua geus protes mari ge salapan di karena jeluna hiji ngenog kabeh komo soang maka salakina manya elek ku soang jeung kumari laras itu ibu laras betah makana penting atuh ari lalaki kumaha ye almar'atu imadul bilad awewe teh tiang negara wa ida sulul bilad wa ida pasadat bilad lamun lulus eta di negara awewena tara maksiat aman insyaallah negara amin mun maksiat maka bakal kabawa bakal kabagian musibahna naudzubillahi min keke
ari awewe mangrupakeun pertahanan jang agama jeung negara, ari lalaki komo da solehna ibu teh jeung putra putri urang sadayana teh kumaha caroge urang leres teu matak neangan piminantueun teh kabudak anu kira-kira bisa mimpin rakatan salat jeung jampe wudu ka anak urang leres. Aya datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus ka jero teh cek bapana teh jang ti palimana. Oh ieu teh cenah abi teh Pak ti pali girang saalit bade narosan ieu teh putripun bapak. Urang teh sing pinter Pak. Cik Ujang teh budak saha? Pernah masantren teu, pernah ngaji teu, bisa teu rarakaatan salat, bisa teu jampe wudu. Punten Bu, lamun urang dikawinkeun budak sagelis-gelis ka lalaki nu teu puguh nu teu bisa ngaji engke incu urang rek diajarkeun ngaji atawa nepi moal. Paling ge mun teu bisa budakna pasan tren minimal boga piminantu teh lain kudu ajengan wae lain teu kudu lain promosikeun ajengan sapi lain minimal kanu bisa atuh maksimalna mah naon ka santri keun cek saha pasantren sangsara buduk cek saha anu teu masantren ge budugna hejona alabatan turub akuas teh oh geura musikan ya misalna kadengeun laguna santri teh musikan atuh daerah urang teh santri teh tentang kau kira musiknya Al-Quran teng teng dum tempak ping ping teng teng tempeng aduh santri teh penerusna ulama amin kadewe ulah wani ngahina cenah rezekina santri hese justru loba nu mere ngahina cenah santri budukan ade nu moyok isi alaman amin pacar santri masa depan tepuh geuning maneh ka ustad masuk butuh ulah nganggap sapira komo muncali weura santri doana sakecap nyata aduh nyamung kieu teu latihan urang ieu lanjut aing teh pidato atuh rek nyanyi ka dieu teh da nyanyi nage abi mah ada tuh ieu mah ngelingan ieu nya sugan lo lamun kieu salah urang mah ABG tuh eta ulah teu meunang dibapenye ulah teu meunang lincah kieu ajengan teh nya bae atuh diulang deui ge pasti dicarekan ieu teh ku MUI teh itu urang bios teraskeun itu teraskeun ieu mah aslina abi kieu sama poena kieu lincah itu teu daek cicing kumaha we cacing ka poe astagfirullah teraskeun ieu teh doakeun sing sehat bae bitan wengi ti Singajaya pada dapat Cintara Juaina ka dieu enjing ka Cikatomas berangkat ka Majalengka alhamdulillah tuh kawadahan opak teh ku bakat unggul ya Allah yo aya nu ngomong kieu penting urang teh boga pisalakeun teh minimalna anu nyantri teu pernah masantren ge sok ka masjid apal kumaha tata cara salat leres teh budak urang teh kudu minimalna kitu ceuk saha santri teu payu abdi keur dihuda komo instruktif pentingna terus juara pidato meusik teu juara ge tampil we pidato ngalewat ka santri putih kemang teh ngarampung jeung potna teh naudzubillah ini yo janji Allah teh teu bohong janji Allah mah moal bohong lamun anjeun nulungan agama Allah intang sulullah yang surukum lamun anjeun nulungan agama Allah maka Allah bakal nulungan ka anjeun amin santri pejuang agama santri panji agama awas ngahina ka ajengan ngahina ka pasantren ngahina ka kiai ngahina ka santri ku Allah bakal disangsarakeun amin kagak abas teh ngahina ka ajengan ari tahlil hayang didatangan gede proyek na ajengan teh tahlil teh kamari
tuh payu pidato genep bulan pinah proyek teh kana tahlil genep 5 di abi mah tahlil ajengan teh genep 5 di desa barang lebih gede mun di dieu komo jeung milu talkin mah 80 milu jeung murugkeun 100 jeung ngamanian 150 bunga aya nu kojor ya Allah ya Karim Gusti ya Bu Ibu gaduh caroget sahur tadi uih deui jabatanana tinggi tara salat bunga henteu bunga lamun pamajikanana sarua tara salat mah leres teh kitu we jawabanna teh lamun bunga henteu bunga lamun pamajikanana sarua tara salat punten jabatan teh teu ngajamin kana kabage rumah tangga pamudaya lain berarti urang teh ayeuna cenah terlanjur geus kolot teh masantren nu penting geus gawe disinggeulkeun we jeung ulama komo memeh kawin jabatan teu ngajamin kana kabagean rumah tangga kakasepan teu ngajamin kana kabagean rumah tangga ibu punten kasep peluh kersa teh tinggal isaur oma bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati betul bukan alis berukir ya pepeujeuh ulah anu sok curak carek kesalah kita ieu mah ka papajikan teh hayo we mari teh ngariweukeun wae atuh awan cenah hayang nu haseum karek aing haseum seueur naudzubillah min ayo keur hamil dicarekan wae 4 bulan pi ngariweukeun wae seueur keur hamil teh naon atuh geus cenah pariksa urang mah ka dokter dipariksa ka dokter ka bidan eta tinggal kalongeun kieu pamajikan teh pariksa pas dirongsong teh kitu-kitu Allahok dokterna Pak Ustad aya naon ieu mah bahaya ieu naon sabun aya gambar salakina keur kieu astagfirullahaladzim ulah tah matak nu penting mah beunghar hate boga pisalakin teh sosorongot capek ngurus mata aja mana tiba lagi wah kumaha teh sabulan teh 2 juta ka mana teh bala teh anak mah teh kapal teh barang gara-gara mana hanya meuli daster we hayang kumaha daster teh hayang ti bala teh diomongkeun wae meuli mas teh diobrolkeun ieu kalian pakai ibadah ka bangsat aing mah tinggalikeun teh beas teh mah teh kaus budak teh barang teh meuli wae dipake leungeun maneh saku maneh pakai balik emas teh kana dikiring-kiring minum wae geus lain muka ini dicerekeun jig bawa lemari bawa dipan bawa kasur aing milu atuh ngenong nah tuh bilang gini betul eling eueuh eling itu baru ngagorowok di mananya jelema na lu paingan we si CS traskeun ieu teh traskeun Gusti nu aku bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu betul tah neangan pipa majikan teh nu boga KR tong bubulu cun jabatan perlu tampan pun perlu bahkan emas permata tetapi cinta di atas segalanya ya nu penting mah cinta ka Allah cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi ulah neangan pamuda teh nu gaya unggul diulakeun ko si Udin kalamar putra Pak Haji assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam rek naon maneh ka dieu Pak Haji abi teh ngalamar putra Pak Haji cik mawa naon ceuk si Udin teh jreng ku bawakan cincin gelang kalung dan seperangkat sembahyang terimalah lamaranku ini Pak Haji atuh da kalah heuwas Pak Haji Udin sia teh lain kalau mau gitar cik maneh bisa salat teu rakatan salat bisa teu cing sok naon anu disebut rukun Islam teh nya 5 naon hiji-hijina muharam safar mulud maneh teu bisa rukun Islam wayahna diajar di mama Pak Haji sok ngimaman di masjid kowe ayeuna maneh mun hayang kawin ka budak kuring diajar di maman geura di masjid aya di tukang mitoha aya lalaki awewena aya nya kitu calon manehanana ti pamajikan aya bingung aing mah euy salatna ge tara Idul Adha we Idul Fitri di tukang mamung geus siap inget baheula teh katalar 2 wae mah surat keur imaman beri geumpeur atuh sarung meunang nginyeum kopi meunang nginyeum Allahu Akbar kabeneran keur maca surat Al-Kafirun nu pabeliu teh Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'budu wa la ana bil wabat wa antum 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 wa la ana eta mah bobo Bandung Tasik
ciri eta teh minantu belenggu cik urang budak urang geulis dibikeun anu kitu bingah teh sieun kumaha ge incuna atuh palingan incu teh pas lagi teh nyieng bagong inung nah ogo birainin udin wayahna aku peujeul maneh sing bener nitip budak kudu kitu maneh geus bisa salat geus bisa takana sagala rupa hukum-hukum agama nitip budak ajar pendidikan agama tanggung jawab maneh nyerahkeun bapak mah siap bapak eta teh tanggung jawab salaki ulah gaya hungkul we neangan disalaki teh punten sok aya gaya tapi elmuna eueuh hiber angin barat kana ceulina pamuda dianti sabeula mun aing tok kagok pelak sepeda gantungkeun hiber angin barat kana bohongna pamuda di kongkoro maka tali sapatu adina teh juble isu-isu kana tali sapatu si orang teh nyang salina bohong lancukna baju ditulisan cowboy ari modal di kebun sampur ditato saluar awak diudag soang lumpat irung ditenok juga sapi Mang Juhro ari beuheung hapuran nah bila ini ya Allah bu aya budak kieu bahasana teh itu teraskeun teh kenging mak hayang motor abis ulah hayang motor jang pan mama teh kamu sibahan bapak kamari kareke maot tabrakan jeung entog cek anakna nu kurang didikan agama sok sia tepang melikeun mah di kadek astagfirullah aya kamarina berita budak genepan menjarakeun opatan ka kolotna gara-gara teu dibere warisan nya teh geus terjadi kamari nu Bandung urang Bandung anu di umrohkeun ku Kang Deddy Mulyadi eta budak nu awewe tidak digenggerekeun ku indungna dipenjarakeun indungna gara-gara didikan pasantren didikan madrasah didikan pengajian di dieu yeuh masantren teh lain jauh wae lain ka Manun Jaya lain ka mana-mana lain ka Miftahul Khair wae lamun teu kuat teuing atuh mung ini ka Miftahul Khair ka Manun Jaya yeuh di dieu tos magrib ngaji aya ajengan masantren sanes masantren teh cekokong kade ulah gagabah nah billahi min ulah sampai urang dijauhkeun jeung pasantren kos aya budak maksa hayang motor cek inung nanti jangkeun pangmelikeun motor mamana teh bangkar warah teuing nepi karek ngade ka mah pangmelikeun motor datang ka imah motor saus-alus nya ge sabeulah da heran keneh pigas ku budak ayeuna boga motor HDK digentikeun apa teh ku paralon beusi da beda sorana teh sorang pencet klaksona kiri di astagfirullahaladzim cik bunga tuh boga budak itu hoyong urang kali soleh ibu bapana kudu soleh kabudak teh atuh da tileuti keneh ti orok geus mamatang teh bener ujang budak saha da budak teh tinggal kalauhun budak teh celing aing teh budak sia ya ujang budak belajar ujang budak belajar budak loba teh RT ini naudzubillah ini kabudak mah atuh sholawat sholatullah salamullah keun bae kitu ge da budak mah kudu kitu angga besok buah cek budak teh nya geus gede 2 tahun saya muyung dah teh namanya sholawat eta teh ngan bisa ngobrol budak kitu gawe sholawat ibu ramana bakal kabagean ganjarana amin daripada iwa tarik si semongko astagfirullahaladzim ieu mah di madrasah ge budak teh geus eueuh sholawat lain Allahul Kabir mah terpesona aku gelo atuh nah untuk eling umat muslimat di abi mah tradisi eta tos teu aya duka di dieu mah di abi mah tos teu aya di abi di dieu mah ya kene alhamdulillah tos teu aya doa mun aya teh nuhun di abi buka pedah daerah laut lain yang gorengkeun sudah anu tarhim ge lamun lain santri mah sesana teh aki-aki di abi teh Rabbana ya Rabbana nyungsem kana tustel atuh eling bu ayeuna teh budak urang jadi pang 10 tahun yang akan datang saha nu rek imam di masjid aya lain turunan urang mah nya teh matak pasantrenkeun atuh minimal 1 tahun wae mah bisa salat we jeung adan betul ya Allah ya Karim ya Salam
makana ieu teh penting pangemut pikeun urang sadayana ulah gagabah ka budak mah tong jauh-jauh ka budak mah nu leutik we sina sholawat sina ibadah sina ngarti kumaha dikir anu sabenerna sina ngarti urang teh asal ti mana jeung bakal balik ka mana minaoh ka mana deui urang teh eueuh ti Allah ke bakal balik ka saha namun tos kitu mah meureun nya tanggung jawab manehna pek rek hirup kumaha ge aing geus boga bakal mudah-mudahan nu tilu ieu ku abdi disampaikan hiji mudah-mudahan ya Allah urang sing dijaga tina musibah amin dua ibadah urang amal urang sing mi'raj ditampi ku Allah amin tilu urang sing dijauhkeun tina sireu neraka nyage istri ahli neraka da kulantaran ieu mah ahli ibadah sadayana bakal lebat ka surga amin nya komo bapana anu mimpin ka dieu bakal lebat ka surga sadayana pamuda anu di dieu jarang ieu teh pamuda haladir tu nyarongso jiga cangkureuleuh ka dieu hadir teh arek berjalankeun ieu sunah rasul arek berjuangkeun agama sadayana nu hadir dieu pokona sing panjang yuswa bari ibadah amin urang maot sing dina kayaan husnul khotimah mudah-mudahan aya manfaatna Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fi yaumil akhir mahmudin abdisin jangan dengahi sareng guru api sareng ibu rama api sareng dulur api sareng putra putri api miring Gusti kasawardi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Ibu mun abdi kadulepat bapak sadayana pemuda dulur simkuring bade diapunten moal nu kadua abdi bade ngadoakeun ka urang di Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa alimi sultani khususon Allahumma ja'alna qauli wa khutbati kholisan muhlisan lillahi soifasian balik baik nabi ali wa sabr rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya Allah hapunten dosa abdi sadayana ya Allah sehatkeun dohir batin abdi sadayana jauhkeun ya Allah manah abdi tina sifat ujub ria takabur pami aya dina bumi ayeuna hapunten dosa abdi sadayana ya Allah kuatkeun keimanan abdi turunan abdi sing soleh terus soleha teu keng diturunkeun kaawonan abdi sadayana kamurang kalih abdi ya Allah abdi maot sakeluargi iraha wae dicabutna dina waktuna sing dina kaayaan husnul khotimah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin